pemirsa. Nepangkeun wasta sim kuring Fatimah Ajhari. Di dieu kuring bade nyayogikeun informasi-informasi anu kahiji nyaeta ngeunaan kumaha palaksanaan protokol kesehatan di wilayah Ciranjang. Sareng anu kadua nyaeta kumaha pandemi mengaruhan perekonomian di wilayah Ciranjang. Kusabab eta, urang parantos ngagabung sareng wartawan. Ali Sofian, kumaha kaayaan protokol kesehatan sareng pangaruh pandemi di masyarakat Ciranjang? Hatur nuhun Fatimah, aya seueur pangaruh tina pandemi di antawisna perekonomian turun drastis. Sareng kaayaan masyarakat nalika pandemi salah sahijina abdi bade ngawawancara Bapak Kapolres Ciranjang. Bapak punten satayacana abdi siswa ti SMA PGRI Ciranjang ngamagal waktosna. Janten kieu kumaha kondisi pandemi di Kabupaten Cianjur wilayah Ciranjang. Mun janten abdi bade ngajukeun sabaraha pertanyaan ka Bapak pertarosan di antawisna kieu Pak. Cara naon anu tiasa dilakukeun pikeun sesuai sareng protokol kesehatan. Janten kita kumaha Pak? Janten saran-saran kanggo protokol kesehatan. Nyaeta nu kahijina ada ayat di pemerintah nu disebat janten prokes 3M. Oh iya. Prokes 3M itu diantarana nyaeta nganggo masker, menggunakan masker kalau bahasa Indonesianya. Mohon. Terus mencuci tangan, nyuci panangan, sareng menjaga jarak. Ya. Ternyata prokes kesehatan di pemerintah 3M. 3M gitu kan. Iya, Pak. Anu dietapkeun ku pemerintah itu aya Perda sareng Inpres nomor 6 tahun 2020 kanggo prokes ngajagi penularan COVID-19 nu aya di wilayah urang. Terus pertanyaan anu sanesna? Anu kaduana nyaeta kumaha masyarakat Ciranjang parantos numutkeun kana protokol kesehatan atanapi henteu? Muhun. Alhamdulillah sebagian ya. Sebagian masyarakat Ciranjang aya anu nurut anu taat kana protokol kesehatan. Anu saparina aya nu teu acan. Janten teu acan sadayana, tapi mudah-mudahan ku kasadarana masyarakat urang di Kabupaten Cianjur biasa sadar anjeunna tina protokol kesehatan supados dijauhkeun dina penularan pandemi COVID-19. Amin. Janten hiji deui Pak pertarosanana upami henteu minuhan protokol kesehatan naon jenis sanksi anu bakal dipasihkeun kitu kira. Kami diantarana aya nu masyarakat anu henteu nurut karena protokol kesehatan gitu kan. Nyaeta diambil tindakan dicandak tindakan ku petugas di kepolisian gitu kan sareng di Dishub Satpol PP sareng di kesehatan nyaeta bersifat teguran gitu kan. Teguran kami misalkan denda teras sareng nu sanesna gitu kan. Eta teu acan aya. Hanya sekedar teguran unggul. Teguran unggul. Terus kami misalkan menuju razia di jalan mah paling di piwarang nyanyi gitu atanapi di piwarang ngecapkeun Pancasila gitu kan. Sekarang anu sanes-sanesna gitu kan. Atas pangitan saya tas cakap. Atau nun bisa nyawanya. Oh iya. Anu kadua abdi ngawawancara supir angkutan umum di daerah Ciranjang. Assalamualaikum Pak. Salam. Punten, abdi bade tumarosnya. Abdi bade ngajukan pertanyaan ke Bapak tentang COVID. Bapak diwalarnya Pak. Dan yang kia pertarosan kahiji ti saprak pandemi panumpang angkot janten sepi atanapi henteu? Sepi. Janten omset tina penghasilan teh turun drastis. Turun. Nya 40% nyampe ke 50%. Terus pertarosan kedua, kumaha cara angkutan umum nerapkeun protokol kesehatan?
Kumaha ta? Eta mah aya peraturan ti pemerintah. Aya nu 3M. 3M ya, cuci tangan, terus pakai masker, jauh di kerumunan, Oh, jaga jarak. jaga jarak. Ya. Terus nu katiluna sabaraha babandingan penghasilan sate acan sareng saatos pandemi. Ai upami cacan pandemik mah alhamdulillah Kumaha? jasa nabung, jasa Ya. aya lampungna lah di resiko dapur. Tapi tos aya pandemik ya ambles drastis lah nyampe Drastis. ka kurang ti pendapatan Biasana. biasana. Oh. Janten gitu, Pak. Hmm. Nya mung sakitu Pak perterusan ti abdi. Hmm. Punten pisan nya ngawaga. Mangga. Atuh nuhun pisan Yo. Agus. Mung sakitu panginten warta anu tiasa ku abdi didugikeun Abdi Ali Sopyan Ciranjang 4 Januari 2021 salajengna Widi Kapatimah di studio. Hatur nuhun Ali Sopyan kangge informasi-informasina. Kitu protokol kesehatan sareng pangaruh pandemi di masyarakat Ciranjang. Parantos rengse informasi anu didugikeun Abdi Patimah Ajhari. Hatur nuhun insyaallah pendak deui engke. Sampurasun.